Jelema nyiptakeun kadahareun ngeunah tapi kumaneh teu disangguan mah rugi. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Oke, jadi poe ayeuna teh ceritana urang arek niis ka salah sahiji tempat nu aya di sisi jalan. Lokasina aya di kebun karet rumpin daerah Lembur Jengkol. Nah, di dieu teh menu makanan aya baso, mie ayam, bakmi, jeung soto. Hargana mulai dari 10.000 sampai 20.000 doang loh. Ditambah suasananya tariis, anginna oge menik nyoy-nyoyan. Buat maraneh lamun misalkan liliaran ka jauh apalagi ngelewatan ka dieu boleh banget mampir atawa nusa ngajati imah hayang niis bari mondasi beuteung sok wae mangga karena urang oge ieu ngahajati imah hayang niis bari sakalian mawa sangu. Tapi sabenerna di dieu oge disadiakeun ari sangu mah soalna bisi aya nu hayangeun baso di sanguan. Nah, ini dia pesanan urang nages datang. Mesen teh eta 3 rupa. Baso 10.000, soto 20.000, mie ayam 10.000. Tapi tunggu heula urang boga senjata rahasia. Mawa sangu ti imah jeung lalab poh-pohan. Kadang enak emang anehnya. Baso, mie ayam, soto emang ngeunahnya dipake lalaban. Sabenerna mah no. Karena emang lain konsepna jeung lalabeun nu kieu mah. Rasana teh jadi nabrak teu sajalur. Atunya awe ieu mah poh-pohan di imah teh loba pisan eueuh nu ngadahar. Yang geus weh urang nu ngakan. Nah, orang Sunda mah sanajan sungutna sagala asup kadaharan lamun can ngakan sangu teh nyebutna can dahar. Misalkan indungna nanya ujang eneng tos emam can, jawabanna teh encan cenah. Euheuy padahal mah geus ngakan bakso samangkok jeung mie ayam. Ngawadulna meuni tingkat dewa jasa. Tapi alus eta ciri khas orang Sunda. Enggeus sagala asup kana beuteung ari can ngakan sangu mah nyebutna can dahar. Tapi enggak apa-apa selagi ka beunteungan masok mangga dahar deui di imah. Lamun bisa masih ga urang kos kieu. Karena kan di dunia ini loba pisan jelema nyiptakeun kadahareun ngeunah tapi kumaneh teu disangguan mah rugi. Oh iya guys, di dieu teh meulina bisa dibungkus. Karena orang oge setiap meuli bakso selalu dibungkus dibawa ka imah. Untuk buka warung nate sekitaran jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke lanjut, karena loba pisan nu ngomong. Kunaon sih setiap opan barang hakan teh selalu lahap meuni mirasaeun atau raoseun cenah kitu guys. Jadi kieu nya urang makan daharna rada terbatas. Kadang sapoe sakali, kadang 2 kali. Nah, jadi kemungkinan sakalina dahar teh versi kuli. Oke, sakitu heula videona. Bye bye, see you next vlog.